Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sataacan simkuring maparkeun kana maulidan atanapi muludan. Mauludan di kampung mah sok disebat muludan. Bentena upami muludan mah teu aya segatan, anu tangtos teu aya maknana. Upami mauludan eta mah isim maf'ul, maknana anu dilahirkeun. Upami maulid eta isim makan, hartosna tempat lahirna. Jisim kuring bari naros heula, tos sabaraha kali para bapak, para ibu ngiring kana pangaosan muludan. Panginten upami yuswa tos umur 30 tahun, berarti ngiringan oge tos 30 kali. Kitu oge lamun teu acan dipotong ku masa kanak-kanak. Upami 100 tahun, berarti tos 100 kali, leres teu Bu? Nanging simkuring bari naros deui, kenging naon atuh tina ladang muludan teh? Tumpeng. Da pedah di Tasik mah muludan teh identik kana tumpeng, wuduk. Bahkan nini orang Tasik mah upami ditaros, nini bade ka mana? Bade muludan. Naon atuh ari muludan teh? Ujang tong loba ngomong, muludan teh ceuk nini mah lamun di hiji masjid aya pangaosan bari aya sangu, kopi, tumpeng jeung sajabana, makanan ringan saperti ciki jeung saterusna. Tah kitu di Tasik mah, ngaduka atuh ari di dieu mah, sigana leuwih-leuwih alabatan. Makana ulah heran upami peuting tos ngalaksanakeun muludan, tapi masih keneh ngobrolkeun batur. Bodo masih keneh diingu. Malah mah salat subuh ge teu dilakonan, majarkeun teh daweungina tos muludan. Masya Allah, tah jalma anu kitu, jalma nu teu apal muludan jeung paedah tina eta muludan. Makana kulantaran sakitu, insyaallah jisim kuring bade ngababarkeun sakedik perkawis naon tujuanana Allah ngutus ka Kanjeng Nabi. Sekaligus tuturkeuneun pikeun figur kanggo urang sadayana. Saur Allah dina Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anu hartosna teu pati-pati kami ngutus ka anjeun Muhammad ka alam dunya kajaba ngajadi rahmat pikeun anu aya di alam dunya. Rasul diutus ka alam dunya teh lain pikeun poya-poya, lain pikeun hura-hura seperti zaman ayeuna anu karasa. Tapi jelas Rasul diutus ku Allah ka alam dunya teh estuning ngajadikeun rahmatan lil alamin. Anu jadi tukang becana dirahmat ku Rasul, nu jadi tukang ojegna, tukang tanina, tukang cukurna, tukang somai nepikeun ka tukang ngalabeulutna oge dirahmat ku Rasul. Dina artian Rasul diutus ke alam dunya teh sebagai kanyaah ti Allah ka umatna, ka umat manusia. Nu jadi tukang ojegna sing asup ka sawarga ku ngojegna. Nu tukang becana sing asup ka sawarga ku ngabecana. Tukang tanina jeung sabangsana. Nah kitu ari tukang ojeg, tukang tani bisa asup ka sawarga? Jawabna bisa. Rasul ngajarkeun ka urang kana kalimah thayyibah.
anu gunana supaya amaliyah urang anu bersifat akhirat kawas salat, puasa jeung sejenna atawa anu bersifat dunya kawas ngabeca, ngojek jeung nyupir, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah supaya ngajadi amal hade pikeun dangdanan, pikeun ngajadikeun kasep geulis engke di yaumil kiamah. Upami Pak Tani isuk-isuk rek indit ka sawah bari make dudukuy anu gigirna geus rawing lantaran geus 30 tahun can diganti. Make baju bodas kucel anu geus belok ku leutak da 3 minggu can disese. Kahandapna make calana, make kolor, bari geus pahili jeung elap anu aya di dapur. Bari manggul pacul dina tak-tak anu belah katuhu. Nyoren bedog dina cangkengna. Leungeun kencana ngajingjing teko, leungeun katuhu mawa parang, ngepatkeun 2 dampal panangan, ngalengkahkeun 2 dampal sampean, bari letahna usik ngucapkeun La ilaha illallah la maujuda illallah. Di dieu abdi rek macul dina enjing-enjing anu cerah sapertos ayeuna. Abdi tapak damel Allah. Allah anu ngudrotkeun ka abdi. Abdi ridho ku kieuna. Teu lila letahna ngucapkeun deui La ilaha illallah la ma'buda illallah. Dina takdir anu ieu, dina rek indit macul anu ieu, ku neunggeulkeun pacul kana leutak, ku nyebetkeun parang kana jujukutan, abdi seja bakti ka zat Allah. Teu lila deui ngucap La ilaha illallah la matluba illallah. Ya Allah, abdi mios angkat ka sawah, mawa rasa hoream nama hoream, tapi abdi maksakeun karep da saur Gusti teh abdi kedah nganapkahan putra putri abdi sareng bojo abdi. Makana kareteg anu akhirna abdi midamel kalakuan anu ieu pedah parentah Allah. Teras hatena ngucap deui La ilaha illallah la maqsuda illallah. Dipidamelna kalakuan malar ridhona zat Allah. Ya Allah, abdi rek ka sawah, rek macul, abdi bebelokan, abdi papanasan, henteu aya sanes hoyong ridho Allah. Tah upama dina setiap kalakuan laku lampah sareng anu rek dilaksanakeun ngaheulakeun kana kalimah thayyibah, maka bakal manfaat pikeun dirina sorangan jeung pikeun balarea, pikeun di dunya jeung pikeun di akhirat. Alhasil, jadi atuh tujuan kahiji Rasul diutus ke alam dunya teh ngajadikeun rahmatan lil alamin. Tujuan Allah ngutus ka Kanjeng Nabi pikeun nyampurnakeun akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Henteu pati kami diutus ku Allah anu kawasa angin pikeun nyampurnakeun akhlak-akhlak anu mulia. Hadirin rahimakumullah. Peryogi kauninga pangna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ka kota Mekah. Geuning henteu ka kota Tasik, ka kota Garut, atau nepi ka Pelabuhan Ratu. Padahal sigana lamun diutus ka Tasik mah Rasul bakalan rebo ku buah salak. Lamun ka Garut bakal wareg ku dodol. Ka Pelabuhan Ratu bakal wareg ku lauk laut. Tapi kunaon Rasul malah diutus ka Mekah? Anu padahal kota leutik, tandus, gersang, jarang hujan tur hese cai, sabab pada harita henteu aya di anu pangkupur-kupurna kota kecuali kota Mekah. Asyaddul kufri. Anu disebut zaman jahiliyah. Dugi ka orok anu karek borojol ti kolot sorangan dikubur ruang koropes. Tapi lamun dianalisa ku ibu-ibu, ku bapak-bapak, dibandingkeun jeung zaman ayeuna leuwih edan zaman ayeuna. Naon sababna? Sabab boro-boro anak anu karek borojol, anu hayang nyaho dunya, orok anu aya dina jero beuteung keneh geus dibunuh. Ceuk bahasa batur mah aborsi. Maka dina samodel kieu
Rasul pikeun nyampurnakeun akhlak ka umatna anu hampir amburadul. Contoh kahiji, baheula keur zaman jahiliyah oge aya anu dingaranan tawaf. Mung benteuna baheula mah tawaf teh sataranjang, lalaki beurang awewe peuting. Maka kusumpingna Kangjeng Nabi disampurnakeun eta tawaf sehingga pada akhirna tawaf jadi sakumaha sok dilaksanakeun ku jamaah haji waktu ayeuna. Contoh kadua, baheula oge keur zaman jahiliyah aya istilah nikah. Ngan bedana baheula mah lamun aya anak parawan eta bapana nyieun papan pengumuman dina hareupeun imahna, nyieun iklan lamun ayeuna mah nyieun spanduk ditawarkeun dina radio, dina TV. Di sini ada perawan namanya Mumun, umurnya 50 tahun, tinggi badan 70 cm, warna kulit sawo buruk, rambutna ombak laut, sukuna kekeongeun, potongan mirip Mbok Ati. Barang siapa yang berminat supaya datang ke sekretariat Jalan Gajah Mada, Tumbang, telepon sekian sekian sekian. Buruan daftar dan dapatkan karena persediaan terbatas. Anu akhirna para pemuda zaman harita daftar. Kahiji si Juhalim, kedua si Ukun, katilu si Joko, kaopat si Asom, kalima si Siuk. Tah eta anu 5 orang teh tiap peutingna giliran. Malam Sabtu bagian Juhalim, malam Minggu bagian si Ukun jeung saterusna. Tah lamun geus kagiliran kabeh tinggal nungguan reuneuh jeung ngajuruna. Anu akhirna lamun budak anu lahir teh mirip ka si Juhalim, berarti eta si Juhalim anu kudu ngawin ka eta awewe teh. Lamun miripna ka si Asom, berarti ka si Asom kudu ngawinna jeung saterusna. Kan anu leuwih bingung lamun panonna siga si Juhalim, irungna siga si Asom, suguna siga si Ukun. Nah saha anu kudu ngawin ka eta awewe teh? Jeung anu tungtungna mah eta budak teh henteu puguh bapana. Antukna rerempugan eta pemuda teh ngabunuh ka eta awewe henteu dikawin ngan saukur dioprek hungkul parabotna. Tapi sabada sumping Rasulullah SAW eta adat pertikahan samodel kitu digentos. Janten adat seperti pertikahan anu sah menurut hukum Islam. Hadirin rahimakumullah, ayeuna Kanjeng Nabi tos teu aya. Sahabat tos ngantunkeun. Para wali tos mulih ka jati mulang ka asal. Kinten-kintenna saha anu bade sanggup, anu bade ngalajengkeun kana tapak lacak Rasulullah dina nyampurnakeun akhlak anu mulia. Naha profesor, dokter, insinyur jeung sajabana belum tentu sanggupeun. Ngan anu yakin mah anu daek tanggung jawab jeung boga ilmu nyaeta para ulama. Sakumaha dina hadis, al ulama'u warathatul anbiya. Ari para ulama teh ngajadi ahli warisna, pewaris para anbiya reujeng amanat rasulna. Ngan aya anu langkung peryogi diuniakeun bahwa anu jadi kader-kader para ulama ialah anu bisa ngaji. Matak bapak-bapak, ibu-ibu, upami aya anu bisa ngaji, ngajak kana kahadean, ngalarang kana kamungkaran, eta mah sok resep. Eta sok resep atawa henteu ka jalmana. Ulah sok nolak, ulah nolak kana omonganana. Saur keterangan, ungdur ma qila wala tangzur man qala. Dari anu ngaji mah, anu marentah eta mah sakadar ngajak jeung ngalaksanakeun ajakan jeung parentah Rasul sareng kadorong ku rasa paur ningali kana kaayaan zaman ayeuna. Kusabab kitu, ka bapak-bapak atawa ibu-ibu kudu bener dina ngatik, ngadidik, ngaping, ngajangjaring kapala putra turunan urang sadayana. Sabab maju mundurna zaman anu bakal datang, kumaha pamudana. Syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang.
Malahan maju mundurna agama oge ku pamuda. Hayatul Islam bil fata wa hayatul fata bil ilmi wat tuqo. Hirupna agama Islam ku wanoja ku nonoman jeung ari hirupna nonoman ku ilmu jeung ketakwaan. Lamun pamuda-pamuda generasi ayeuna teu bener, rek kumaha nasib lembur urang. Ingat Bu, Pak, leuheung keneh ayeuna aya keneh pamuda anu beukiun azan, maca Quran, jadi imam di masjid. Tapi 5, 10, 15, 20 kapayun duka teuing. Apakah masih ada orang yang mengumandangkan suara takbir, melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran? Ini bisa dijawab oleh sikap kita pada hari ini, dan ini juga ditekankan dan dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqillah wal yaqulu qawlan syadida. Jalma-jalma kudu rempan lamun ninggalkeun turunan nu teu apaleun pangeran anu lemah kayakina. Maka melewati perayaan ieu dina raragi ta'ziman wa takriman kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mangrupakeun hiji ciri tanda cinta urang ka mantenna. Mung cinta urang ka Rasul benten sareng pamuda anu cinta ka si Esih, ka si Koyah, ka si Deni. Tapi urang cinta ka Kanjeng Nabi mah tina salah sawios kedah nyeueurkeun maca sholawat ka mantenna. Kumargi sakitu satacan urang mungkur tina ieu majlis, urang sasarengan heula maca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minna ahwali muftahimi likulli hawlim minna ahwali muftahimi Muhammadun basyarun walaysa kal basyari wa yaqutun hajarun walaysa kal hajari. Muhammad teh manusia lain manusia biasa, ari yakut eta batu lain batu nu biasa. Kumargi sakitu ngalangkungan ieu perayaan muludan di simkuring umajak hayu urang neladanan nurutan jeung nuturkeun kana jejak langkahna da Rasul pisan anu jadi jati diri anu kedah dituturkeun ku urang. Panginten ti simkuring sakitu anu kapihatur pilih aya cariosan anu henteu sapagodos sareng buktos tugenah kana manah tagiwur kana kalbu dulur-dulur nyiwit kana ati ngeleset kana hate nu nangtung ka talapung nu nagog ka tonjok anu hideung ka sampleng
nu bodas kapapas, nu beunghar katampar, anu miskin kabanting, pamugi masing seueur panghapunten, sareng upami aya saena eta mah ti Gusti Allah, tapi upama aya bahkan pasti kelepatan mah eta mah es tuning tina kabodohan jeung kataledoran simkuring. Oge pamugi seueur ngamaklum kumargi masih aya dina tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.